Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. Man kana yuridu harsal akhirah nazalahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Al-ayat. وقيل في الحديث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى خلق بحرا من نور تحت العرش ثم خلق ملكا له جناحان أحدهما بالمشرق والآخرة بالمغرب ورأسه تحت العرش ورجاله تحت الأرض السابعة. فإذا سار العبد علي في شهر شعبان أمر الله تعالى ذلك الملك أن يغمس في ماء الحياة فيغمس ذلك الملك ثم يخرج منه فينفض جناحيه فيقدر من كل ريشة قطرة ويخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة في زمرة الواردين. Adalah pertama puji liwat syukur orang sadaya bahwa panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala anu parantos kasihan nikmatul iman jadi nikmatul Islam kami orang sadaya khususan hadirun sadaya anu parantos hadiran di Haflatul Mubarakah orang sadaya perlu di majelis pikeun sadaya diliatan ditolakil ilmi pikeun nyumpih ilmu. Salawat dan salam mugi tetap kacurang limpahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilal faqala wakilan ka para sahabatna mugi ka urang sadayana salaku umatna anu turun tumut kana ajaran tenang. Ibu miwah sadayana, bapak kali santri sadayana anu parantos dia hadir di tempatan. Alhamdulillah orang sadaya terus lebat kana sasi Sya'ban. Saparantos kamari urang lebat kana sasina Rajab. Ayeuna lebat deui kana sasi anu mulia. Sabab Sya'ban teh bulan panengah dina saparantosna sasi Rajab. Dina tilu sasi eta teh mangrupi sasi anu pautuy-utuy. Nu pautuy-utuy teh hiji Rajab, kadua Sya'ban, katilu Ramadan. Pautuy-utuy. Janten pami dina ilmu petani mah sasi Rajab teh keur maculna, sasi Sya'ban keur mukukna, sasi Ramadan keur panenna. Tak khususan dina sasi Sya'ban mah Rasulullah teh nyebut Syahrul Sya'ban syahri ibadah gitu. Nah dari syahri teh isim idofat anu gabungan dina dua isim. Syahrun
namina bulan ditamingan punya mutakalim jadi syahri namina teh bulan simkuring eta salat Rasul. Nah disebut bulan simkuring tak geus aya panjabaran nah Rasulullah ketika eta nyebatkeun sasi Sya'ban teh sebagai sasi anjeunna khusus gitu. Beda deui sasi Ramadan. Pami Ramadan mah disebut teh syahrul ummah. Sasina umat khususnya umat Nabi Muhammad. Sebab umat Nabi Muhammad di sasi Ramadan mah dibagiakan ke dua hal. Tersebut dua hal. Dua hal teh kahiji bakal ditempangkeun ku waktos anu eta teh di atas kunut saum. Namina waktos maghrib. Ya atas maghrib di atas eta. Nu kaduana eta di atas teh engke anu khusus melaksanakan saum dina sasi Ramadan mah kita bakal ditempatkan langsung sareng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nama tosnya akan acung mereka nomor seberapa warna tak itu jantan ayatnya orang tersobat karena sasi Sya'ban. Sasi Sya'ban hari Sya'ban sahur bahasa Arab artinya teh cabang. Sya'ban teh cabang. Tanamkan hadis tadi yang disebutkan di nomor 5 an Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala khalaqa bahran. Jantan Allah ngadamal bahran hiji lautan min nurin tahtal arsy tina cahaya anu eta teh hanapan arsy summa khalaqa malakan lajeng Allah ngadamal malaikat lahu anu eta dipinoga malaikat teh naon janahan gaduh dua sayap. Tah malaikat teh gaduh dua sayap. Pami orang sampingal dina kartun, dina film nu jangan-jangan teh biasa nama sanes malaikat wastar tasana segitu malaikat mah oge fisik nate ageng kacarioskeun malaikat rupang ageng-ageng atau disebut rajana para malaikat teh kita malaikat Jibril. Allah ditakdirkan eta malaikat Jibril teh dijantankeun King of Angel dalam sana Inggris nama rajana para malaikat ageng eta malaikat Jibril teh dugika sayap kiri sinaran sayap kanan teh ngabentang ti masyariq dugika maghrib. Ari masyariq di mana? Masyariq teh balik wetan. Maghrib balik kulon. Pami dibentangkeun teh dua sayapna heureui nu namina dunya teh. Heureui. Itu sayap kirina ngagambarkeun neraka. Sayap kanana ngagambarkeun surga. Eta malaikat. Ajeng lahu jangan ahadun mobil masyariq wal akhirati bil maghrib ta eta salah saiji di antara dua sayap teh kahiji bil masyriq aya di wetan wal akhirati imam mulat sanesna bil maghribi aya di paling kulon warasihi tahta arsy sareng eta raksuna atawa raraina aya di hadapan arsy warijlahu sareng sampeanana tahtal ardi as-sabi'ati aya di hadapan bumi anu katujuh. Fa idza shalla al-abdu maka di mana-mana hiji abid salat soalnya teh kahiji tiasa artina teh makna teh ngalaksanakeun salat. Kaduana tiasa manawian teh ngaoskeun shalawat.
Sabab sholat sareng sholawatnya sami ku kedatangan. Ari sholat mah bentuk mufrad artinya teh hiji sholatun cing abdi nawas. Ari ibu kalau ibu sadayana kuningna nu namina sholat teh naon? Arti sholat sanes ibadah. Ibadah mah kias namina teh. Sholat teh artina teh doa. Sholat teh doa. Sholatun, sholatani, sholawatun. Tapi tetepi nuju sholat berarti itu nuju mado nuju sholawatan lagi sami tapi kan nah sholawat ada makanya mung pamitan dina impangan orang mas sholat berarti numangi gerakan kalau sholawat mah beli amas. Faedah sholat al-abdu dimana-mana hiji abid sholat taima dimaksud dia sholat ternyata mau sholat sholawat alaiya rasul kakaula fi syahri sya'ban dina sahri sya'ban amarallahu maka Allah bakal merintah zalikal malak eta malaikat teh ayyal bisa fi imanil hayat bakal miceun kasus amal akbar amal atau cek asar amal tahunan jantan rekapan di awal tahun kamar juga tahun lainnya nah oke kaping sabar disebut sahabat teh dina sasi Maret mah mungkin terlepas mah kaping 27 Maret ya ya itu 27 Maret 27 Maret teh sasi nisfi Sya'ban di tengah nisfi Sya'ban atau ayat teh karek atau sampai sesi seberapa tanggal seberapa 18 salat deui salina deui tah eta disiapkan orang sabab aya amal-amal tertentu pikeun ngeusian eta wangian disebut Sya'ban biasa melaksanakan sholat kemaniana awal salli sunatan linis fi Sya'bana rakaat ini lillahi ta'ala seurkeun dina eta 2 rakaat teh kunaon surat Al-Kafirun sekarang Al-Ikhlas doana eta mah babari kapal ge seueur na ape harian gitu tah besar kumaha kan aya dina salah saweusna amalan dina sahabat teh nyaeta saum Rasulullah seger saum dina sasi Sya'ban tesapatos dina sasi sanes kecuali na Ramadan jeung kewajiban tadina sasi Sya'ban Rasulullah seueur-seueurna ngalaksanakeun saum gitu namun orang yang terang pami saumna sagalacan nisfu Sya'ban eta saum teh mahbubah makrumah ditingkat cinta di karito tapi saumna 100 nisfu Sya'ban eta mah makruhah bitahrim ya janten saumna teh kedah sagalacan nisfu Sya'ban pami 100 nama janten makruh misalkan wangina teh nisfu Sya'ban tah inina saum makruh saum teh terkecuali sagalacana atau saum dilanjutkan dina kaping 15 tesawi harus kita gitu sepertos orang saum dina Sabtu tekeni orang saum dikhususkan Sabtu atau Ahad unggul tekeni makruh sabab Sabtu teh hari rayana umat Yahudi Sabtu teh Ahad atau Minggu ya Ahad orang Minggu teh hari rayana umat terkait dikhususkan jantan kedah aya 2 dintenna pami Jumat Sabtu syarat terkait dikhususkan dintenna itu tah jantan diangkat amal orang ternyata amal anu tahunan amal anu ageng gitu wa qad zaa dzalika fil hadis an Usamah
Rasulullah lam ara katasum min syahrin asyhuri ma tasum min Sya'ban. Saur Usama ibnu Zaid, wahai Rasulullah, sim kuring tacan kantos ningal anjeun saur dina ieu sasi. Tah anjeun nglaksanaan saur dina ieu sasi teh dugi ka benten sareng sasi anu sanes kitu. Qala dzalika syahrun yaqulun nas an baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Saur Rasulullah zakat tangtu ieu syahr ieu sasi Sya'ban teh yaqulun nas nyaeta mangrupi sasi anu sok digelapkeun bener kitu. Sok digelapkeun beda-beda orang ayeuna bade nyiapkeun atawa bade tepang sareng sasi sahur. Nu disiapkeun teh wajib, dodol, wangi, tanina, tah itu ngumpul tuh padahal karena lebaran kita kan itu kabur kering gitu. Biasanya lebaran karena kering ribut kembung mah gitu. Tuang nanti katuan mana ngumpul-ngumpul di poe kahiji teh. Nah itu mata saur ulama salafi amat temenang di bumi teh aya kulkas temenang kulkas teh makruh cek ulama salafi. Nah sabab urang temenang nyimpen tuan aya tuang gacang maksudnya. Aya sisa pasti kan mata Rasulullah di mana-mana urang nyayur tun wae daging nama sageureut ge cai nama pagi kan dengan cai supados eta tatang teh kan apa itu temenan dugi ka eta maya para ulama kapungkur anjeunna nuju ceramah di hiji haflah di hiji acara. Anjeunna teh dipasihan ongkos, urusan ongkos. Ai saurang pasihan teh, "Bos, kiai ieu kami bensin." gitu. Ai dipasihan teh pas dibuka amplop teh 2 juta. 2 juta, ari pas di bensin udah dijajakeun. Pasakeun bensin 50.000. Tah ieu nya kang 60.000, terus saya sama apa begitu. Da anjeunna ge nyaros kami bensin cukup 60.000. Taruh ya gitu. Iya. Di pasihan kulkas eta ulama teh poe teh Pak Kiai ieu kami di bumi kulkas naon kulkas teh sore teh Kiai teh teterangan da memang ajeuna juhud pisan karunya teterangan eta kulkas teh kamari dikeun nyimpen tuangan entong tori cara kali piceun itu mana eta teh kalah ngomong pada di pasihan kulkas eta pojok-pojokna kulkas ge anggaman canak deui da sing kuring motos biasa pame ayeuna mong sakitu teh sakitu atos aya lampu pasti gitu taruhin ka kitu Rasulullah wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shahih. Nah Rasulullah sing kuring seueur saum dina sasi Sya'ban teh nyaeta kahiji nyaeta lutur fa'u fihil amal nyaeta bakal diangkatna amal alasan kaduana wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shahih. Di mana-mana Allah ngangkat amal kaula ana shahih sing kuring dina kaayaan saum. Da bengkan atau ayeuna jalmi nu saum jangan saum. Jalmi nu saum mah insyaallah ka kajagi. Utamina kahiji tina masih saeutik kitu. Betul. Dina hiji waktu misalkan urang bade balanya sayur dan keur puasa amal mani ngomongkeun batur kok. Astagfirullah, menuju saum. Minimal gitu. Tapi keur puasa mah capek saya tambahin mobil
Setimaan ada itu. Tapi ayat kabina dojo ngagosipkeun aya doana. Doana. Ya Allah tebihkeun abdi tina dosa gosip. Bila abdi doana para teh. Teh eta artina aya wali urang geus terlanjur misalkan geus terlanjur aya doana. Gitu. Tah saloba eta teh kalebetkeun tina engke aya nu namina namam atau namimah. Eta teh kalebet teh. Tak gitu. Alasan katiluna nyata Allah turunkan surat Al-Ahzab ayat 50 kan? Kumaha ayat terang? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rasulullah menyebutkan Syahrul Sya'ban syahri teh sabab Rasulullah diagungkeun pisan. Wow. Innallaha wa malaikatahu sanyana Allah sinaran para malaikat teu aya amal-amal nu sanes anu Allah ikut campur dina eta amal kecuali sholawat. Allah marintah salat ka urang, Allah salat ya. Allah merintah puasa, merintah hukum. Allah merintah zakat, zakat hukum. Allah merintah haji, haji hukum. Tapi ketika merintah sholawat, Allah merintah sholawat. Innallaha wa malaikatahu sanyana Allah sareng para malaikat yusholluna 'alan nabi. Yusallu teh eta mata pake jama, pake fi'il jama. Teu yusolli, tapi yusallu. Yusolli, yusalliyani, yusalluna. Pakai jamak. Nunjukkeun bahwa itu sadayana Allah sinarang para malaikat sareng sanesna. Disebutkeun. Tadi dinya khusus shalawat mah. Mata doa seruan mereka umat-umat Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pakai di masdar tauhid taslima pun salaman wa laras-larasna salah gitu. Aya we shalawat khusus dina sasi Sya'ban anu kurang sok disebut-sebut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di fadilatul ihtimam anu utama namanya ta sallallahu ala Muhammad sakitu. Dan salawat anu kudu diseukeun dina sahabat sakitu. Pendek bisa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sabada subuh, sabada duhur, sabada sholat khususnya. Serta salawat. Gitu. Dina keterangan sanesna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad hadhihi lailati taftahu fiha abwabas sama' wa abwabar rahmah faqum wa salla warfa' ra'saka wa yadayka ila as-sama' faqultu ya Jibril ma hadhihi lailah faqala hadhihi lailah yaftahu fiha salasami'ati babu minal rahmah. Tah ieu dina hadis sanesna dina wungian nisfus Sya'ban atani Jibril, malaikat Jibril dongkap ke Rasulullah. Wa qala ya Muhammad sallallahu malaikat Jibril hadhihi lailah dina yaum teh tuftahu fiha abwabas sama. Dina yaum teh dibukakeun pintu-pintu langit. Wa babur rahmah jeung panto-panto rahmat. Pakum maka ngadeg ajan kabeh ngadeg niat nya teh ngalaksanakeun salat.
Wasalla tek ngarasanakeun atau ngaoskeun sholawat warfa sareng angkat rosaka yan wa yadaika sareng panangan anjeun ngadoa ila samai kalangit maksudna ka Allah. Faqultu ya Jibril, maka Rasulullah naras ka Jibril, ma hadza lailah, ma hadhihi lailah. Naon atuh ngayana teh? Faqala hadhihi lailatun yaqtahu fiha salasumi'atin babu minar rahmah. Tadi nawangian disebut Sya'ban teh pintu rahmat teh dibuka dugikan 300 pantok. Bisa. Wa yughfarullahu ta'ala li jami'i ma la yusyrik billahi syai'an. Sadayana bakal diampuni ku Allah dosa-dosana dina eta mah teh. Ya. Illa man kana sahiran tak terkecuali aya sababaraha jami anu moal dihampura ku Allah. Tapi dengan hiji syarat, syaratna. Man kana sahiran eta hiji osok make atau ngamalkeun sihir sabab eta mah sihir mah kalobat kana musyrik sihir sahir bahasa Arab au kahinan sami eta sihir keneh au qatimur rahim atawa anu sok mutuskeun silaturahmi au madmanu khamrin atawa anu sok minum minuman ras au misran sami keneh ala zina anu melaksanakan zina au akalan riba atau sok ngamal riba au aqal walidain atau sok usahakeun kolot kasupkeun au namami tukang wasit tukang wasit membuatkan au patin orang yang sareng anu memutuskan silaturahmi tadi dia fa in haulai la yaghfiru lahum ta eta sadayana teh la yaghfir tadi hampura ku Allah hatta yatubu wa yatraku dugika eta sadayana tadi disebutkeun teh yatubu taubat wa yatraku sareng ninggalkeun perkara-perkara anu banyak di bidang lamun tukang gosip engal-engal tinggalkeun apa gosip sabab gosip mah nyaeta diibaratkeun kayu teh amal orang disimpan di luhur bara api eta si kayu teh bakal sehat gitu bakal sehat si kayu teh amal orang teh terkikis terus kaduruk doi ka saya jadi abu ari abu teh atos teh kuat tos teh ngabentuk amal deui kegiatan sehat gitu. Tafakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fasala wa baqiya fi sujudihi wa huwa yaqul tadrika saperantosna malaikat Jibril nyebutkeun kitu lajeng Rasulullah sujud dina pertemuan eta dina sujud eta Rasulullah ngadoa Allahumma inni a'udzubika min aqabika wa sabatika wa la ahsa sana'aka 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Anu inti nama Rasulullah cari gitu kahoyong nama sadayana umat nate dihampura dosa namun kan orang ditakdir kita benter-benter gitu. Rasulullah tiap ayat pertama seperti itu duwika anjeuna bade ngandung teh nu diemot teh umat bade emot teh ayo urang mah amin orang mah ya beda sama Rasulullah duwika anjeuna mengorbankan sadayana bahkan harta diri anjeuna pikeun kamaslahatan umat gitu. Innama bu'itsu liutammima makarim. Ta eta pamatang. Ta kamarin esa Rajab eta teh kabentuk tina 3 huruf. Ra teh ridwanullah jinna jarmil abdi bana birillah. Ta Sya'ban aya Sya'ban teh kabentuk tina sya ain ba alif nun
lima huruf ya. Ta lima huruf eta teh ngawakilan tina makna anu sae. Kahiji bisyini artina teh asyarfu wasyafa'ah. Nyaita sasi kamuliaan sinaran syafa'ah. Kaduana ba bil aini wal karamah. Al-izzatu wal karamah. Nyaita kamuliaan dorana artina teh. Wabil ba'i bana artina teh birrun kasayan. Wabil alifi alifna nyata ulfah sami kemuliaan. Wabil nuni nyata nur cahaya gitu. Tajantan nyata kalimah huruf teh kasusun tina makna anu sahe gitu. Waliza kila roja bali tathiril badan wa sya'ban li tathiril qalbi wa ramadan li tathiril ruhi. Ari sasi roja nyata pikeun nyucikeun badan. Sasi Sya'ban pikeun nyucikeun hate. Sasi Ramadan pikeun nyucikeun ruh. Sadayana sasi nu disebutkeun tadi sasi anu mulia teh gaduh fungsi sareng kagunaan masing-masing. Kajanten amal urang dina sasi Rajab, amal urang dina sasi Sya'ban, tangtos amal urang dina sasi Ramadan, insyaallah eta menjadi tidakmal amal saya maka eta bakal jantan ka saya anu langkung. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Kita surah. Sing sajalma anu datang ku hiji ka saya maka Allah moal ngatos ku hiji deui. Allah bakal ngatos ku asyru amsalihha. Bakal ngatos ku 10 anu sapertos eta kasihan suami gitu. Wa man jaa bisayyati fala yujza illa mislaha. Maka sisa jalma anu datang ku ka awalan maka bakal dibalas ku ka awalan anu sami. Adilna Allah gitu. Pami urang ninggal ka saya, urang kayaknya 10 ka saya. Orang ninggal ka awalan kayaknya hiji ka awalan. Mau 10 gitu. Mau 10 berarti sapertos orang ninggal ka saya. Sapertos orang yang ninggal ka saya. Maka di mana-mana orang ninggal ka saya, malaikat Raqib Atid eta nyebatkeun teh atawa nuliskeun teh langsung surah Allah enggal cepet seratkeun eta ka saya. Tapi lamun urang bidang ka awanan diantos heula deui ka ya tubuh wa ya taqwa tadi disebutkeun. Diantos heula deui ka eta sing abdi teh obah. Diantos heula ata kadina Allah di dinya. Teu langsung diserahkeun kana Allah si ieu maling langsung maling henteu. Antos heula deui ka taqwa. Salami pamit tamu genep deui ka tamu genep deh. Gitu. Karena setiap langkah orang, setiap rehab nafas orang sing janten kasayan. Sabab sarena ahli ilmu mah langkung petami tibatan diajarna ahlul jahil atawa ibadahna ahlul jahil. Sarena nu boga ilmu mah leuwih utama tibatan ibadahna jalma bodoh gitu. Peribahasana eta mah poin contohan lah kita biasa sare gitu. Ini mungkin sare maksa nanti gitu. Jadi orang teh sadaya nanti kada ngelmu utamanya dina ibadah gitu. Sabab punya tergabung apa? Ayah keke anu ahli ibadah anu ka Allah teh diuji. Abid atau hamba anu terakhir lebat kana katanya eta pamanggatku. Pamanggat anu terakhir di neraka teh. Neraka surga. Surga teh pamanggat. Ta eta pamanggat teh diuji ku Allah.
diuji ku Allah kumang pirang-pirang ieu amal. Anjeunna ahli ibadah tetapi kalau diuji nalika ada dilebetkeun ka surga. Gitu. Diuji teh kumaha? Kahiji anjeunna teh ahli ibadah tapi hanya orang teh teu asup-asup ka surga. Walau tadi cabut deui tapi jalan ka surga teh. Lebatkeun deui kana jalan ka surga. Turunkeun deui. Hayo dipermainkeun gitu. Duit ka mereka bingung. Urang teh jalan nu kahiji gitu masuk ka surga. Atau nu terakhir tak gitu. Padahal itu nu terakhir. Ajeuna diuji gitu. Saya ternyata jalmi anu sok ibadah tetapi ya gitu. Tengah ilmu lebar sabab ibadah mah ngan teh bakal aya ibadatul abasa. Ibadah anu sia-sia. Orang melaksanakan sholat tapi tidak asa melaksanakan sholat. Ya, tahu setia. Sholatnya berat khususnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Eta surat Al-Qur'an. Sholat lakabirah mata ilmu diajarkan kepada orang paling utama yang sholat. Ya. Ese sore teh sore kurang lakabirah illa al-khasiin. Kumaha eta ari jalmi anu maksudna alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Gitu. Anu eta yakin gitu. Da khusus mah hese. Daerah musibahna musuh kumaha gorong bareng awasan kieu gitu. Khusus mah prak nawe urang eta ngalaksanakeun salat teu gaduh pikiran naon ku tenang teh ker mata sabab sakublana urang ngalaksanakeun salat we urang teh ka jamban hoyong mah yang mangheula pami eta madarat janten terkecuali janten makmum makmum teh jadi masalah sabab eta mah mun dina mobil mah penumpang. Tapi imam kaya berat imam mengko setik. Wah, yang penumpang karunya ka bawah juga kabeh. Gitu. Mata mode pertama dinilai ku Allah dina salat teh nyata imam lah. Imamnya anak saya berarti penumpang lain aja anak saya. Gitu. Tawata dina betul kadinya, kadieuna orang teh kadang biasa milih-milih imam. Ayo terkhusus dina awasan. Dina awasan orang menang magatkeun salat ya qad salat di tengah-tengah salat menang magatkeun lamun baca imam teu bener. Ngamahum tapi mun barit. Tapi eta teh dengan alasan kahiji tidak sesuai kaidah keluar dengan kaidah gitu. Mana? Tamat jadi imam khususna pemegang mana diciptakan ku Allah ditakdirkan ku Allah jatuh di imam. Istri menang imaman mana dengan syarat makmumna istri dari murang kali gitu atau punsa tiang awina terang punsa tiang awina yang dua ayah punsa asliun ayah punsa jadi-jadiun ari punsa teh cek bahasa sudah nama malawadi naon malawadi teh bencong aya dua ayah bencong asli ayah bencong jadi-jadian bencong asli mah Allah ditakdirkan gagaduhan teh dua macam ayah eta yaitu itu tak pamenu jadi-jadian mah hiji eta mah sapertos pamaget dan danana istri eta mah jadi-jadian nu kitu mah pami misalkan dina madarat teh mah meunang imam laki ge
Sabab eta mah gena gen pamagen. Ya kira-kira pami unsa nu sama dia tinggal luar. Seperti kamari aya atlet polinya Aprilia Manganan. Nuju eta na masa teu acan-acan lobat ka TNI ajeun-ajeun atlet poli. Istri lobat ka teh. Tapi kamari eta sobat ka TNI nya jangan pamagat itu dioperasi kan. Ya disita jantan pamagat karena tuh. Tapi itu teh eta mah unsa asli begitu. Ya, kalau ayah menjadi-jadian mah nyatina pamagat jantan istri gitu. Ya. Mudah-mudahan ibu oleh bapak sadayana daya sasita orang sadaya terpikir karena sasi Ramadan sasi anak orang diharapkan ya. Data ayat di patokan iwal sasi Ramadan sugan orang bakal ingat karena sasi Muharram itu beda sama Ramadan kan jalan pulangan teh jual tebing we alhamdulillah bakal lebaran tangke lebaran orang ieu sejauh gitu kira teh tasawuf Ramadan mah man fariha bi Ramadan fahuwa fayabjirullahu lahu malakan minallahi ta'ala. Allah masihan keistimewaan tertentu pikeun jalma anu bagja di mana-mana bakal datang atau rongkapna sasi Ramadan. Sabaraha ditende ya teh Ramadan teh. Tuh itu. Kaping 13 April 13 April. Nah 13 April insyaallah nya. Mudah-mudahan orang lebihkeun menika eta sasi. Allahumma barik lana fi Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi sallim Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Rabbi sallim Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad
dari Allah Ta'ala sehingga bermanfaatkan orang sadayana sehingga diberikan orang sadayana harus dengan biasa sinte dari kasih Ramadan itu ditampi kemudian disebut Syaban